Pelak ti isuk geus panas waktuna reureuh. Ampun. Si Akang ka mana? Aduh mantuan sugan aya lo lek ka dieu. Cici pegawaian teh. Aduh hari manehan ngalamun pegawaian teh. Lain ngalamun ripuh ti isuk aya Akang geus di mana we geus pepelakan pamajikan teh. Geus beres. Karek encan karek sisiana di. Lain bereskeun atuh maneh mah. Lain beresan hayu Akang atuh naon wae. Urang aya perlu. Kok nyajung wae perlu naon lain bantuan. Ieu Mana duit teh? duit jang naon ieu teh? Naon ieu teh? Make duit jang naon ari maneh? Nyiem urang. Lain nyiem pan tadi teh geus dibalanyakeun mureunna isuk. Kapan kudu barang daang meureun Kang? Kalah dibalanyakeun sia mah teu ceureuh pisan ah. Har meureun pan kudu nyangu meureunna urang neplakan ayeuna tuh sampai can beres tuh binihna can dipotongan karek sisiana hungkul geus ripuh pamajikan teh. An cicing diarep-arep datang ka dieu teh kalah minta duit we. Ah, sia mah ge atuh ah. Lain hega ieu bare pamberesan. Urang mah aya perlu heula, aya daguan heula sakedeung lah. Lain aya perlu eta. Kitu tungguan teh kalah ngadon kitu. Geus salah kita aing ripuh coba. Cenanya. Aduh. Balikin aja. Jika si Ece itu kenal si Ece. Aduh si Ece. Waduh, Ece kernaon di dieu Ece. Aduh, hayang seueur. Ari datang ti hareup lain teu tukang. Da arti urang geus di ditu, manya di ujug-ujug ka ti hareup. Tos ti Itu liar ge. tos di mana jor-joran ti leuweung Urang teh atuh. neangan simet jeung cangkrik teh Ece. Di kamari can beres-beres. Encan Ce. Itu kan naon atuh Ce di dieu Ce. Dengekeun ari wayah kieu mah moal ayaan simut. Wah, aya urang geus meunang ieu. Lima siki Ce. Jang nahaun 5 Naon siki. atuh Ce di dieu ieu Ce. Tuh, Kumaha gawe tarik mah? pepelakan Lain kamari teh salaki teh ngudag ka urang. udah Amak-amakan teu kamari geuning nya komo we lain amak-amakan deui nyarekan geus ulah hayang hubungan deui jeung si Mas cenah. Atuh da hubungan naon jeung urang mah atuh. Ulah ngadeukeut ngajak gawe Ce. pan mung ditinggalkeun manehna mah Mas ku urang salaki teh. kitu mah babet Ce dah. Enak di mana sih akang ka mana? Bieu cik keneh ti dieu. Aduh, buah power euy Ce. Eueuh ka itu kalbak minta duit nya teu boga duit terus diberikan kana beas. Tuh tempo pagawean. Jikan minta duit teh ke selaki, selaki ke awewe. Ah, Lain. lieur. Masa ka mana? Ah, urang mah nya arek balik we Ce. Ah. Erek melak sampe, titah melak sampe ngan ulin nih boga salaki oge heran Oh, aing geus si gitu. Akang teh heueuh. Aduh, Ce. Maha tuh kurang ke orang init gawe, arek mah gawe teh Ce. Moal, Nah, si Ce mah aing mah. Urang init angguran mah gawe jeung urang. Kena coba kecil ge gede 4 juta nama Ce. Lain teh hayang kabita-kabitana mangan kumaha ieu can pepelakan can beres teh 1000 itu ti isu ayeuna panas kieu waktuna balik kan reureuh heula ieu teh. Aduh. Bieu si Akang ka dieu nyusul minta duit teh boro-boro. Aing boga duit di mana? Ah, ieu mah yeuh Ce mah. Aduh, Ce. Apa nama Ce kieu Ce? Ce kieu heueuh simeut urang ayeuna hayang duit teu. Heuh nya hayang ulah Hayang kieuan duit. si aya si Akang. Oh, tenang Ce, lah ada peneuh si Akang ge. Heuh lamun balik deui kumaha maneh we dicarekan mah? Ari Ce, si Akang teu. Udah kumaha salaki mah suka teu suka dan geus salah. Karena teuing Ce mah euy. Sayen. Jeung saha pamajikan aing? Goblok sugan. Kang da lain sasaha atuh pan eta mana lainna naon? Ka Naon ieu teh? pake naon ai bias ya, ceklan mun Si Emas ngajak arek urang gawe keukeuh. ah sia bobogohan sia. Bobogohan kumaha? Kabur kitu si goblok mas. Heuh da reuwas pan Arif mau paneungeul mah. Heuh ada atuh. Pemesraan geus lah aing geus teu suka jeung aing mah. Lain teu suka lamun teu suka mah meureunna moal ngajedog we. Awas sia ku aing sia mun ka dieu deui sia. Bapak ku aing sia. Pada si Emas anu ngajak wae gajina 4 juta. Heuh kan puguh ge mung meureunnan sia teh. Heuh usahakeun atuh aing teh ngan kalau kitu sia teh.
Hantem ngomong si aing rek gawe ulah sia mah ngan hantem kitu jeung kitu rek salingkuh kumaha aing atuh dan teh salingkuh. Beger sia mah beger. Beger. Palingan di kebon ti isuk ti tadinya sia. Tuh, tempo tuh. Kumaha tuh penggawean. Aing penyang. Oh, sia. Oh, sia hirup teh. Amun tah aya geus sama jeung aing lah. Nyangka kuat isuk aing mah barang gawe maneh naon makul naon ku pamajikan maneh naon gawe atuh Kang. Penangan yang duit. Mana duitna? Pencan menang. Berarti renteng. Minjem bawa mata ge. Minjem gablag di mana pamajikan Dia teh minta duit ke si Mas. Tuh geuning. Pagi eta mun ka dieu deui da pasti ka dieu deui jeung make itu mah penta duitna. Nah, makin kitu sagala bieu temuruan ayeuna nyebut minta duit ka Udah atuh nyebak leungeun maneh uyuhan eta cangcut tadi parasotkeun sia. Sagala Ada pasti sia lila-lila mah. Nah, enggak salah kitu mah nah. Mun cenah ari akang. Kok aing teh sembarangan boga salah kita aing boro-boro salingkuh. Pararubuh. Barang gada aing teh isuk teh sia. Goblok sia mah selingkuh sia teu ngaku sia. Lah ku aing aya mah geus secara kieu mah geus kanyahoan geus 2 kali kah geus ti katiluna sana teh. Geus lah aing mah aing teh hayang jeung aing lah. Kitu jeung kitu boga salah kita. Aing gawe ulah ari manehna tara usaha ripuh boga salah kitu mah Gusti.